Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal fil mu'tali hana tetep dina martelakeun fi'il mu'tal. Huwa ari itu mu'tal ma eta fi'il ahadu usulihi anu ari salah sahiji pirang-pirang asal na itu fi'il teh harfu illatin eta huruf illat. Wahya sareng ari itu huruf illat al wawu eta wawu wal ya'u sareng ya wal alifu sareng alif. Watu sama sareng disebut itu huruful illat hurufal madi kalawan pirang-pirang huruf mad wal lini sareng lin wal alifu sareng ari alif hina idin dina nalika salah sahiji huruf asal takunu mangka aya itu alif teh mungkolabatan eta anu narima patuker an wawin tina wawu au yain atawa ya. Wa anwa'uhu sareng ari pirang-pirang warna fi'il mu'tal sab'atun eta aya 7. Al awalu ari anu kahijina al mu'talul fa'u eta mu'tal fa. Wa yuqalu sareng disebutkeun lahu kana itu fi'il mu'tal fa naon al misalu fi'il misal, fi'il bina misal. Limu masalatihi karena nyarupaanana itu fi'il as-sohiha kana fi'il sohih. Pihtimalihi dina narima mikul na itu fi'il al harokati kana pirang-pirang harokat. Amal wawu anapun ari wawu patuh dapu mangka sok dibuang itu wawu minal mudhari'i tina fi'il mudhari. Allazi anu ala yaf'ilu netepan kana wazan yaf'ilu bikasril aini kalawan dikasrahkeun ain fi'ilna. Wa min masdarihi sareng tina masdarna eta fi'il allazi anu ala fi'latin netepan kana wazan fi'latun. Watu selamu sareng disalametkeun itu wawu bisa iri tasori pihi dina sasesana pirang-pirang tasrifan fi'il. Takulu ngucapkeun anjeun wa'ada ya'idu idatan wa wa'dan fahuwa wa'idun wa zaka mau'udun id la ta'id. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui sacara lapad wa'ada ya'idu wa miko yamiku ari lapad wa miko yamiku mikotan. Fa idza uzilat maka lamun dileungitkeun naon kasratuma baris kasrah na huruf ba'daha anu sabada wawu uidat maka dibalikeun naon al wawu nahwu lam yu'ad nahwu ari contona lam yu'ad eta saperti lapad lam yu'ad. Wa tasbutu sareng tetep itu wawu fi yaf'alu dina wajan yaf'alu bi fathi kalawan dipatahkeun ain fi'ilna. Kawajila yaujalu saperti lapad wajila yaujalu ijal. Kulibat dituker ke naon al wawu yaan kana iya lisukuniha karena sukuna eta wawu wa kasrima sareng kasrah na huruf qoblaha anu samemeh wawu. Pa inin doma mangka lamun narima domah naon ma huruf qoblaha samemeh wawu adat mangka balik deui naon al wawu. Watakulu sareng ngucapkeun anjeun ya zaidu jal ya jaidu jal. Watuk tabu sareng ditulis bil ya itu wawu bil ya'i kalawan iya. Watasbutu sareng tetep piyaf'ulu watasbutu sareng tetep itu wawu fiyaf'ulu dina wajan yaf'ulu bidomi kalawan didomahkeun ain fi'ilna. Kawajuha yaujuhu kawajuha saperti lapad wajuha yaujuhu aujuh la taujuh. Wahudipat sareng dibuang naon al wawu min yato'a tina lapad yato'a wa yasa'u min yato'u tina lapad yato'u wa yasa'u sareng lapad yasa'u wa yaqa'u sareng lapad yaqa'u wa yada'u sareng lapad yada'u. Li annaha karena sayaktosna ieu lapad anu kabeh fil asli dina asalna ala yaf'ilu eta netepan kana wazan yaf'ilu bikasril aini kalawan dikasrahkeun ain fi'ilna. Paputiha mangka tuluy dipatahkeun naon al ainu ain fi'il li harfil halqi karena aya huruf halak.
Wahudipat sareng dibuang itu wau min yadaru tina lapad yadaru likaunihi karena bukti itu lapad yadaru teh pi makna yadau eta tetep dina makna lapad yadau. Wa amatu sareng maehkeun ulama nahwu madia kana fi'il madi madia yadau kana fi'il madi na lapad yadau wa yadaru sareng lapad yadaru. Fahadul ful fa'i mangka ari ngabuang pa fi'il dalilun eta jadi dalil ala annahu kana sayaktosna pa fi'il wawun eta waw. Wa amal ya'u sareng anapun ari iya patas butuh mangka eta sok tetep iya ala kulli halin dina tiap-tiap tingkah. Nahwu yamuna yaimunu saperti lapad yamuna yaimunu wa yasaro yaisiru sareng lapad yasaro yaisiru wa yaisa yaiasu sareng lapad yaisa yaiasu. Wa taqulu sareng ngucapkeun anjeun fi af'ali dina wazan fi af'ala dina wazan af'ala minal ya'i tina anu bangsa iya aisaro yusiru fahuwa musirun bikol bil ya'i kalawan ditukeurkeun iyana wawan kana wau lisukuniha karena sukuna wau wan dimamima jarang narima domahna huruf qoblaha anu tetep samemeh wau. Wa fit ta'ala sareng dina wajan ifta'ala minhuma tina mu'tal wawi sareng mu'tal iya itta'ada yatta'idu fahuwa mutta'idun lapad itta'ada yatta'idu fahuwa mutta'idun wa ittasaro yattasiru fahuwa muttasirun. Wa yuqalu sareng diucapkeun ita'ada yatta'idu fahuwa mutta'idun wa itasaro yattasiru fahuwa mutasirun. Wa hadza sareng ari ieu lapad makanun wa hadza makanun sareng ari lapad wa hadza makanun muttasarun fi wa hadza sareng ari ieu lapad hada makanun muttasarun fi eta tempat anu dipake main judi. Wa hukmu wadda ya wadu sareng ari hukum lapad wadda ya wadu hukmu addo ya adu eta hukum dina lapad addo ya adu. Wa taqulu sareng ngucapkeun anjeun fil amri dina fi'il amarna idad kana lapad idad ka i'dad saperti lapad i'dad. Wallahu a'lamu bissawab.